Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuna lauk nakarama porab hayam na cecempe. Nudariuk memang rada katingalobangan hanya kal ngajawab salam na can kompak kabe. Belak jati sisi leweng di ceboran make cai. Bilih sinarang bisi bieu keur malaweng urang cobaan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, syukur. Mugi-mugi nu ngajarawang salam tarik dibarengan ku karidoan tur kaikhlasan sing laloba duit. Kompak kami nama hitam kejadian getaran. Nu boga hutang sing buru-buru gerak lah bayar. Nu jaromlo sing merenangkeun jodoh. Amin dul, amin dul. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing biasa nincak tanah suci Mekah Madinah. Nu teu ngajawab salam mah sing nincak tai koto. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldan ma'mura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan qadira wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan fakhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tamim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi ursila linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladzina tahharahumullahu tathira. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arba'u hisalin man kunna fihi kamula islamuh walau kana min qarnihi illa qadamihi khataya as-sidqu wa syukru wal haya wa husnul khuluq. Al-hadis manali wallahu wa rasuluhu bi haqiqatil murad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma amin wa tafarruqana. Dan pemerintahan urang sanu mana marantan adalah dilul ardi payung kedaulatan ieu negeri nu ngajaga keamanan oge katertiban pikeun urang sebagai warga negara Indonesia geuning sia-siaan bari molotot ka balik aja. Sia-sia bari calangap molotot di panonna. Mudah-mudahan pemerintahan urang sadaya ku Allah dijadikan pemerintahan nu tiasa ngemban amanah nyenak masyarakat dina jalan maslahat dunia wa akhirat. Amin. Sehingga pemerintahan urang sadaya sing tiasa nuturkeun sakumaha anjuran ajundan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mandar ngajadikeun ieu dadaya ieu ngajadikeun ieu desa dijadikeun ku Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal. Hilap segenap para tokoh terkemuka Bapak Haji Ibu Haji nu tarubahan Allah tur pinuji teu kalangkung para guru ibu guru nu patut digutur ditiru utawi pisan segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat wabil khusus warga masyarakat Desa Budiwangi kepada siasana Pak Haji na ieu tempat mudah-mudahan doa dina ieu danget kusimkuring dilimpahkeun wabil khusus kangge para ibu-ibu anu keur ngarariung bari geulis tur tarunung da pedah marakecin
Mudah-mudahan sada ibu-ibu ku Allah dijauhkeun tina sifat lalieur jeung bararingung, amin. Lengkah jeung paripola ibu sada ku Allah sing dipaparinan pitulung ngan rek titip jeung WHP umat ka ibu-ibu ulah sok babari punung najan bogan salaki hayangeun sarung beleguk nyandung teu kaliwat nini nu diseramping mudah-mudahan sing leungit kapusing, amin. Malah mandar sada nini ku Allah dijadikeun jalmi-jalmi anu leuwih eling ngan rek titip jeung WHP umat ka nini ulah sok wani-wani mamake calana lejing sabab bisi kata ping-ping ke bisi dirawat ku Dekalangkung akang-akang bapak-bapak nu di karopeah mudah-mudahan harurat kurang sadaya ku Allah dijadikan jalmi-jalmi anu tiasa sejarah katana suci Mekah Madinah. Tukang dagang, tukang usaha, tukang bisnis sadaya sing dipapadinan berkah. Malah mandar hasil tina usaha urang sadaya sing jadi neramahan sawah lalega kula. Mudah-mudahan nu amin-aminan nu jaromlo sing buru-buru geureun nararika. Nu geus nikah mudah-mudahan sing nararamah. Maksudna nama barokah lain nama pamajikan atau jawajah dan lebah dinya mah susah kecuali palurah atau babah. Kalian mudah-mudahan nalika dibunuh kun rahayu dicana kudu kawasa maut ngaranna mudah-mudahan urang sadaya sing istrenan dina maut husnul khatimah papisah raga jeung nyawa titik terakhir urang sadaya sing mampu ngucapkeun dua kalimat thayyibah la ilaha Muhammadur Rasul la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah sadayana la ilaha illallah Muhammad Syekh Abdul Qadir amin ya Allah ya Rabbal. Langkung dipayun puji kali syukur orang panjatkeun ka Allah Rabbun Ghafur nu mana Gusti Allah paratos ngairodahna inayah ka urang sadina ieu saah sehingga alhamdulillah urang dina ieu danget paratos tiasa ngaring mumpulung hepak marbayak sadia hablah mubarakah anu mulia kalian tina tos hadirna urang kana ieu patapatan kitu mangrupikeun sebuah pembuktian urang keur ningalikeun rasa syukur ka pangeran. Naon sababna? Sabab rumasa urang ku Allah dijadikan sebagai jelema dipaparinan kanikmatan pohara luar biasa wargi kaum muslimin nu ngareun kanikmatan tong horoning ngitung kana hiji-hijina kanikmatan cacak lapat nikmatna nawe lapat nu luar biasa. Naon sababna? Sabab lapat nikmat lemuk ceuk santri kasupkeun lapat kuliun bahkan kuliun tanpa batas. Apa itu lapat kuliun? Itu mah bahasa ceuk santri pamuphi mustiraqinil kuliu ka asadin wa aksujujiu. Naon hartina? Lamun ceuk urang kota mah lapat kuliun hartina universal. Lamun ceuk urang kampung mah lapat kuliun teh lampadna ongkoh pondok ngan eusigna montok. Komo lamun leukeun dirorojok insyaallah ceuk kaluarna bakal leuwih gede ti Mang Oro. Dulur sadaya hadat ya Allah. Jadi lapan nikmat wae lapan luar biasa. Semua wonten upami urang ngitung kana hiji-hijina kanikmatan ya Allah ya Rabbana. Kajen ting urang dipameden ramu alat peranting ngitung. Lamun rek tujuan ngitung kana kanikmatan, jelas moal mampu ngitang kana sadaya kanikmatan. Diayakeun alat peranting ngitung kalkulator namina. Lamun rek maksud ngitung kana kanikmatan, pasti moal bisa ngitung kana kanikmatan. Bahkan kajen ting zaman kiwari diayakeun komputer Pentium 4 Pentium 5 sekali Pentium 17 paribasa. Lamun rek tujuan ngitung kana sadaya kanikmatan ti pangeran, yakin moal mampu ngitang kana sadaya kanikmatan. Bakat ti gunawan bakat yang kulubakna kalimatan di pangeran subhan Nabiyakeun Allah ngendika dina Al-Qur'an surah Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wah asik jawab pada pun lungse jeung sawareh cing atuh ieu pan hari memperingati kemerdekaan. Nah menilalung sejing jadawa gitu bahaya imalamun mental umat Islam di dia model kieu diajak perang tigina perang ayo tembak nor jika jawab lagi coba si kompak sarea siap ngajawab lapan Allah si kompak sarea siap ngajawab lapan Allah si kompak sarea siap wios diwihan deui yuk supaya kompak ku kuring di kodoan kumaha ngodoan di mana pandangan kuring meme jawab si kompak ku sarea Allah itu siap awas ulah maka eureun can ngebeul siap balikan deui wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kunaon ceuk lawan eureun di tengah-tengah pancep kuring can beureupeung ulah maka eureun kunaon oh panjang seuing oh hampura ngahaja
bisa anu sesak napas, mudah-mudahan sing jalalageun amin. Ya Allah ya Rabbal. Naon hartina wallahu a'lam bishawab wallahu a'lam bimuradi. Sur Gusti Allah lamun tiama urang buni wangi aya rasa kapanasaran hayang ngitung kana sadaya kanikmatan nu dibikeun ku pangeran maka tangtu wal aya batas tan walengan bakating ku seueurna eta kanikmatan luar biasa wargi kanikmatan ti pangeran sumawonten ya Allah ya Rabbana ngilik ngijir piluh al Imam Abu Bakar bin Sato mantenengan indikan dina sarah kitab I'anatul Talibin di dangana lapat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim arrahmani ay al-munim bi jalail ni'am ay usuliha kalimatul wujudi ba'dal adam wal afiyah wariki wal aqli wasami wal basari wa ghairi dalika arrahim ay al-munim bi daqaiqiha ay furuha kal jamal wa kasratil mal wa ziyadatil ilmi wa qul aqwa hidati safi wal basari wa ghairi dalika wa pohodoi kay kudu dapat yang teuing lur sadaya. Naon artinya bahwa Gusti Allah geus maparinan kanikmatan ka urang sadaya di antara sifat Rahman Rahim na luar biasa model mana contoh Saur Abu Bakar bin Sato urang diparinan kanikmatan ijad naon nikmat ijad teh diayakeun urang sadaya ku Allah ka alam dunia diciptakan sebagai jelema ieu teh kanikmatan nu pohara luar biasa alhamdulillah. Namun sababna sabab jelema diciptakan ku Allah dijadikan makhluk luar biasa jelema Allah pun ngandikan di Al-Qur'an surah Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ceuk Allah yakti kaula nu agung nyen jelema kalawan dedegan nu panghebat-hebatna alhamdulillah memang wargi kaum muslimin samun segrek ditetep dihareup sieun di sawang ti tukang najan teu pati melenang dulur sadaya jelema ti lur sausap rambut nu kagungku ketut dihandap sebas dampal nu kagungku sapatu tigir samuling tigir dihareup sabuleun beureum di tengah saya aya yakin wal aya cawadeunana model mana heulaanan ece contoh heulaanan tong waka ngomongkeun juaragan nu lain buluna wae kang jelema hebat luar biasa nah kumaha santri sabab bulu jelema lamun dibandingkeun jeung bulu makhluk nu sajeuna tangtu terkadang loba keneh bulu nu lainna model mana cobi bandingkeun jelema jeung domba kira-kira buluna loba keneh mana ibu akang itu ece bulu jelema jeung domba loba bulu mana pasti loba bulu domba tinimbang bulu jelema ngan kajeun kang bulu domba tinimbang loba naon leuwih loba tinimbang bulu jelema tapi tetap masih kan hebat bulu jelema nah kumaha kitu da eta bulu jelema mah di antawisna beda tempat nepi ka beda ngaranna bener henteu laras henteu teu percaya urang buktikeun siap buktikeun yuk cara ngabuktikeun kuring nu ngabsen dulur nu ngajawab siap sing gobak sare siap hapunten akang betul Kang Iban balik juga ini jadi macam ayah di Kapura Persal Mukarom tikiar koneng mudah-mudahan binuan di sadayana kersana pun lanjut sing disehatkeun amin sing langkung diberkahkeun amin sing tambih-tambih berkah ilmuna amin tambih-tambih berkah rezekina amin tambih-tambih oge istrina amin ya Allah ya Rabbal sana ini ngaguak nih di depan itu satu ibu hege kumaha euceuk we tempat Kakang Iban protesna dulur sadaya ya Allah siap dibuktikan siap yuk cara ngabuktikeun kuring nu ngabsen dulur sararea nu ngajawabna siap so hitung-hitung inget-inget ngaran bulu eta awak sugana jadi nilai tapakur ka pangeran siap jauh ku sararea ngagunuk dina sirah ngaranna sing kompak di rambut di buuk detengeunah kadengina euceuk soda burut cenah buuk kitu sing kompak sararea yuk ngagunuk dina sirah ngaranna ngajedik deket celi disebut godek saya disebut halis di budak siapa mau ngacabrul deket celi nanya nak jiti kena halis kuja jauh ning Allah rabbuna karim kaku kelah tulikeun ngajepat luhur panona katelah ngajepat luhur biwir ngaranna ngagunuk dina gado disebut dina dada aya bulu ngaranna bolo dina kelek nyempel bulu katelah bulu dina pujal aya bulu ngaranna bulu hanapun pujal loba bulu disebut bulu bulu suku situ dina bitis aya bulu ngaranna bulu tuh beda tempat beda ngaran heuh anu kalangkung teu anu kaliwat teu aya sebutlah kusorangan anu tanggal dulur sadaya ya Allah luar biasa Allah mapari nugrah kanikmatan ka urang sadaya dijadikeun makhluk nu paling sampurna bahkan wargi sadayana urang sadayana dina ieu saah keur memperingati kana sebuah kenikmatan nu agung ti Allah taala naon hakikat pemberian di mantena nyatana kemerdekaan negara Indonesia sia deui Indonesia atuh miluan ceuk tong siana wungkul
dulur sadaya kaum muslimin, maka senantiasa orang mengisi karena kemerdekaan, menyelikan rasa tasakur ka pangeran, urang sadaya minimal hirup di alam dunia sehingga tol ngucapkeun kana lapan alhamdulillah ngajadi ibtida iropi saudara tadi di kawitan ku ibtida hakiki sebab ibtida bisabki cek ilmu ma'ani ayat ilurupi nomor kahiji ibtida hakiki buktas nama sebelas malah nomor kedua ibtida iropi bukti nama alhamdulillah nomor ketiga adalah ibtida urfi. Naon ibtida urfi nyata ada sanjungan salawat salam kepada mulia baginda Adam kangjeng Nabi besar Muhammad anu mana mantena adalah seorang manusia figur nu luar biasa. Contoh lain ngumpul pikeun urang balaria tapi sakabeh makhluk pangeran adalah pikeun migur ka mantena sadayana. Mantena adalah jalmi nu panghebat-hebatna, mantena jalmi nu pangnyaah-nyaahkeun jadi umatna. Boroning dulur sadaya hada di Allah keur waktu jemenangna, boroning waktu cageurna, boroning waktu jagjagna. Sekalipun mantena acan ku Allah diwafatkeun di alam dunia, mantena nu paling kaemut paling utami, lain nu jadi keluarga, nu jadi pamajikan, lain nu jadi putrana, tapi nu pangheula-heulana anu selalu terkenang dina pikiran mantena, nu selalu kaemut ku anjeunna dina bedak salirana nyatana ummati. Maka urang sadaya sebagai umatna ningali kana kanyaahna baginda alam pikeun urang sararea, mantena siap ngojayan pikeun jalma nu ngimankeun ka mantena dina nerakana, mantena siap nyapaetan pikeun urang sararea dipoe dijaga. Maka atuh urang berterima kasih ka Rasulullah mangrupikan sebuah keharusan dan keguruan. Namun sababna sabab urang sadaya man lam yaskurillah man lam yaskurinnas lam yaskurillah, sajalma nu teu berterima kasih kepada jalma terutama ka baginda alam Rasulullah sarwaning jalma nu kitu teu daek syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Maka urang sadayana nilaikeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala, ngabuktikeun syukur ka pangeran. Salah sawiosna yu urang sadaya berterima kasih kepada makhluk Allah, salah sawios kanu mulia baginda alam kangjeng Nabi besar Muhammad. Kunaun kuseureukkeun maos shalawat ka mantena Allahumma shalli wa sallim wa barik, Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasul ya Habiballah ya Rasul ya Habib Muhammad 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 ibni Abdillah wa ya qari kitabillah Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah alaikal qumbatul khadarat tujahid fi sabilillah alaikal qumbatul khadarat tujahid fi sabilillah ya Rasul ya Habiballah Muhammad 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 Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma ya Rabbi salli alaihi wa sallim laulaka ya zinatal wujudi ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم يا رب صل عليه وسيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا الله 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 سيدنا
سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر حبيب النبي شيخ عبد الجيلاني حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina yedangan wabil khusus beribados dina yusah tadusan bidian. Suasana dina ye acara kaleresan waktu ieu jadwal kaleresan dadakan. Naon sababna kersana Kang Haji Aceng neleponna alhamdulillah tahun mangkukna. Dulur sadaya Allah wa iyyakum. Lain tahun poe meureun aja. Dina yedangan saurna hoyong kalihan dina ieu saah ka ieu patempatan. Suasana simkuring dadakan da kaleresan simkuring teu patos pajeng eueuh. Sanes mubalik sapertos nu sanes. Tapi tahadusan bini amdina ieu da anget simkuring jasa silaturahim sareng para guru-guru sadaya sareng para kasepuhan sadaya wabil khusus oge umuman para masyarakat wae di tempat mudah-mudahan silaturahim urang sadaya ieu sing dijadikeun sebuah pelantara urang sadaya Allah di papadinan milik rezeki anu seueur berkah amin. Mudah-mudahan urang sadayana dina ieu danget urang sadaya bil wasilah silaturahim dipanjangkeun yuswa beri sehat wal afiyah jiwaraga amin ya Allah ya Rabbal. Dulur kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tilu dinten kapengker Kang Haji Aceng telepon ka simkuring. Sur Kang Haji Aceng Kang penting ieu aya acara eueuh. Ceuk simkuring eueuh Kang Haji. Naon sababna teu payu? Ceuk Kang Haji nya daripada akang diimah teu pararuguh mending alung ka dieu ceuk manehna ceuk simkuring siap nu penting puguh hitunganana. Jadi simkuring alhamdulillah tiasa silaturahim sareng orang ieu sok sanajan simkuring diimah daripada simkuring loba ulang ku dulur sadaya sanaon sababna sabab loba ulang-ulang loba mikiran wis geus loba belebuk hutang-hutang kitu gagabah mikiran hutang-hutang ka maneh teu boga. Dulur kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah naon sababna sabab simkuring da ieu danget sia silaturahim insyaallah simkuring yakin jeung pasti balik ti dieu insyaallah balik mah da bakal loba dulur duit situ sangeunahna wae. Naon sababna sabab simkuring ieu danget dihadiran ku pada jamaah sadayana geus loba dulur mah insyaallah kaituna pasti bakal marere doa sia teh geus duit wae urang di mah Allah Rabbana Karim. Wargi kaum muslimin teu aya nu paling utami tujuan urang sadaya dina ieu saah ngalaksanakeun ieu acara wabil khusus warga masyarakat ieu desa khususon kersana para panitia nyatana sedia tasyukur ka Allah Rabbun Ghafur dina raga urang sadaya ngisi kana kenikmatan merdeka negara Republik Indonesia. Dulur kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, memang wargi sadayana kemerdekaan adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah kurnia yang diberikan ku Allah. Ia kemerdekaan diraih bukan dengan segampang membalikkan telapak tangan, akan tetapi kemerdekaan diraih dengan perjuangan para pejuang yang luar biasa. Maka untuk itu kita mengisi kemerdekaan supaya serasi dengan apa yang menjadi harapan para pejuang. Isi kemerdekaan dengan nilai-nilai positif, isi negara Indonesia dengan harokah-harokah yang luar biasa indah, malah mandar Indonesia kalabatkeun negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya Allah ya Rabbal. Dulur sadaya makana urang dina ieu danget kemerdekaan perlu kurang disyukuran. Syukur karena kemerdekaan merupakan sebuah kewajiban. Namun sababna sabab urang sadaya ngalikeun kana kriteria kehidupan urang sadayana nindakeun bahwa urang mahabbah ka negara urang, cinta ka tanah air urang. Sabab cinta ka tanah air itu adalah hubbul watan minal. Sebagian ulama mengandika hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari keimanan. Maka disaya ieu urang mencintai tanah air, urang ngamumulai tanah air, urang ngaraksa jeung ngajaga kana tanah air, merupakan sebuah pertanda urang cinta tanah air. Alhamdulillah. Syukur dina ieu danget kemerdekaan diayakeun pangajian ieu teh luar biasa dulur sadaya di Allah. Tadi pertos dibabarkeun kriteria nu ngaran syukur, tarif nu ngaran syukur. Memang rupa-rupa di Indonesia dina bahasa syukur. Nah, sabab syukur terkadang jelema salah ngartikeun. Model mana? Contoh heulanan. Urang umpamana bulan puasa keur lempang sosoranganan, ngeunah dinatanyakan ari ger teh pegat senal. Ger pegat senal kitu torojol aya motor mau motor RX.
Ternyata nu mau motor RX teh ari teh marung urang. Musuh urang. Ari ger teh gigireun urang eta motor RX anu knalpot teh beberek-bekan kang digawur-gawur. 2024 euy itu lempang nyeker kuda kita kokat nyala teh hate amak bari bulan puasa nyalapar dipapanas ku maru kira-kira amak moal kan kusing moal mah buki ajo kenapa digaulung nah ari dengan keur dipaut gasna digaur-gaur kupling na pegang siap jebrun kumaha kurang syukur siap tah bahasa Sunda pada gitu ge syukur bener gitu dulur sadaya dari Allah wa iyyakum makana kriteria jelema ngucapkeun syukur rupa-rupa akan tetapi tadi parantos diperjelas nu ngaran syukur kage urang balarea syukurna berjalankeun nu pamerti Allah kana perkara nu dipikaridho ku Gusti kanikmatan ti Allah dibikeun ka urang sadaya diperjalankeun ku urang kana jalan dipikaridho ka Allah maka senantiasa mudah-mudahan ieu acara peuting ieu nandakeun urang syukur ka mantenna diayakeun ku pengajian sing lebet kana kriteria syukur nu sanyana amin ya Allah ya rabbal supaya naon urang senantiasa bersyukur ka Allah Rabbul Ghafur dulur sadaya malah mandar negara Indonesia diturunan kaberkahan ku Allah dijaga diraksa tina sagala pancabahaya disalametkeun tina berbagai isu-isu nu mata hancurkeun ka negara Indonesia amin ya Allah ya rabbal hoyong keuripan di urang di negara menangkeun kaberkahan hoyong negara Indonesia dilebetkeun kana golongan negara-negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur hoyong dulur sadaya Allah terus memberikan sebuah statement dalam Al-Qur'an surah Allah dulur kaum muslimin bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh alhamdulillah naon hartina wallahu a'lam bisawab wallahu a'lam bimurad dina ieu ayat Allah ngagambarkeun pikeun manusia nu hayang menangkeun kaberkahan dina kahirupan terutami negara urang hayang diturunan berkah negara urang hayang kagolongkeun golongan negara-negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur maka cek Allah minimal kuncina ayat 2 dina ieu ayat mana hiji manusia-manusiana penduduk-pendudukna masyarakat nu aya di negarana kudu ahlal qura amanu nomor kahijina kriteriana kudu bener-bener jelema nu bener iman ka Gusti dulur kaum muslimin naon sababna keimanan menjadi pondasi dasar dipikeun urang menangkeun kaberkahan naon sababna keimanan adalah pondasi nu paling utami pikeun menangkeun kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala sabab dulur sadaya keimanan adalah kunci pikeun sagala-galana urang dina kahirupan sabab iman tandana adalah kepercayaan percaya nu paling utami ka Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kepercayaan ka Allah insyaallah kahirupan bakal tumiba kana ketenangan contoh leuletikan ari ibu-ibu urang dia baroga salaki ari caroge ece teh lalaki atawa pamaget bisi contoh ece gaduh salaki akang boga pamajikan dulur sadaya hadani Allah dulur kaum muslimin urang boga kepercayaan antar pasangan dina kahirupan urang boga kepercayaan kanu jadi pasangan dina hirup urang balarea yakin urang bakal timbul katenangan kajenting salaki gawe ka kota bubulanan kajenting loba nu mitnah loba nu ngawea jeung loba berita nu teu pararuguh can yakin tapi urang boga keyakinan kepercayaan insyaallah rumah tangga tenang jeung tentrem laras kitu henteu laras gitu aja so kajenting salaki gawe di kota kajenting salaki usaha tuluy-tuluyan tapi urang sadaya nu jadi pamajikan boga keyakinan jeung kepercayaan salaki rek kumaha kumaha percaya kana jadi salaki insyaallah rumah tangga tenang jeung tentrem laras tapi lamun nu jadi pamajikan geus teu boga kepercayaan kan tong boroning salaki gawe ka kota bubulanan cacak salaki keluar di masa jam 2 jam geus riweuh ka tetangga bener gitu Ojo ningali salaki uing tadi ini ke mana? Wangi jeung budak. Jang bapak sia ini teh wasalin henteu. Riweuh naon? Geus teu boga keyakinan jeung kepercayaan. Leres kitu henteu? Dulur sadaya hadani Allah, tapi urang boga keyakinan jeung kepercayaan. Ya Allah ya Rabbana, tenang we jeung tentrem. Salaki loba nu mitnah, salaki loba nu ngabejakeun keur jadi pamajikan. Cik pamajikan daripada aing percaya kana berita nutrisia, daripada aing percaya kana berita tibatun, aing percaya keneh kana laku lapan jadi salaki. Sabab salaki bisa dipercaya cik pamajikan anak. Leres kitu.
dulur kaum muslimin eta teh karek boga keyakinan kepada makhluk Allah. Sumawonten atuh lamun urang boga keyakinan hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa Allah mengatur segala rupa, percaya Allah nu rezeki na kehidupan urang balarya, percaya Allah nu ngadasipkeun dina segala rupana, percaya Allah nu geus nempatkeun dina naon-naonna, yakin jeung percaya Allah ka urang geus mere kana perkarana naon anu dipigaboga ku urang, yakin eta geus jadi bagian ti pangeran, insyaallah tumiba kana keyakinan nu sanyana, maka tumiba kana keyakinan eta nimbulkeun kana tenangan dina kahirupan. Insya beda jeung jelema teu boga keyakinan ka pangeran kah hilupna keungkang tur hariwa teu kaok batur aya kamajuan sok panasan nempo tatangga usaha maju panas ningali tatangga geulang nareunceung panas nempo tatangga kabeuli tanah nempo tatangga meuli motor komo deui lamun tatangga bujurna kaduruk ayo ya Allah ya Rabbana urang terkadang gapag-gepeg kana hate ningali batur kabeuli imah alus gepeg kana hate nempo batur namahan tanahna lega gepeg kana hate nempo tatangga namahan deui usahana gepeg buat gering asup ke rumah sakit di rumah sakit teh nu nganyang bari ngalongok ceuk nu nganyang teh euy si anu si eno kabeli mobil gepeg ku sakojor gitu ieuh ya Allah ya Rabbana karim hayuh protes ka salaki nempo batur aya pangleuwihna hirup ka sain bapana naon tuh sia tingali batur mah usaha teh kuat tinggalkeun sukses modal kitu ari urang teu beulah hayu kieu yang isu kudu bapana naon tuh tingali sia batur mah kamari pamajikan geus pangulikeun ngorong pangulikeun beulang ari aing mah heula hayu make rante nah itu kalau wani bapana naon tuh tingali sia teh pamajikan batur mah bajuna ge geus seragam lagi kalaluna sabari aralus nu aing tahun kamari ge nganyuk can kabayar pajak aya nu kitu aya nggak itu bapana cek saya kan bapana naon di sia kan hayu bapana ya Allah ya Rabbana naon teu boga keyakinan dina kahirupan dulur naon sababna seolah-olah ningali bagian batur aya bagian urang teu yakin bahwa Allah geus mere bagianan masing-masing pikeun urang balarya walaqad makannakum bil ard ceuk Allah ku aing geus dibere bagian sewang-sewangan jelema najan akur kaluarna jelema najan bareng kaluarna jelema najan asup ataupun kaluar tina liang nu akur tapi dina urusan bagian moal disareokeun ku Allah Subhanahu wa taala leres kitu maka yakin jeung percaya insyaallah ngajadi sebuah pertanda kangge ketenangan dina kahirupan nalika ketenangan maka tumibalah kaberkahan insya dulur kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hiji tawari nomor kedua dikata sabari tinggal teh ka subuh siap ibu tika subuh moal balik tika subuh awas janji tah da wingal 5 menit tiga ini dulur kaum muslimin nomor kedua sur Allah bahwa lamun urang hayang menang kaberkahan hakikat ti pangeran negara urang kalabatkeun hayang negara anu subur makmur maka sur Gusti Allah wattaqau jalan nomor kedua kunci nomor kedua maka modalna adalah pek jalurkeun kahirupan kana nilai katakwaan ka Gusti dulur kaum muslimin wal muslimat sumawonten urang sadayana urusan ketakwaan terkadang ala kadar jadi basa nabiakeun timbul kriteria takwa terkadang aya nyebutkeun takwa itu takut sama yang nu ngaran takwa padahal lain tai aki-aki ngamang dina rawa nu ngaran takwa lain tak dibabawa tak ngaran takwa teh lempengna sieun ku Gusti cirina dua mana hiji imtisalul ma'murat nomor kedua wajtinabul manhiyat hiji turut tumut kana perintah pangeran nomor kedua ngajauhan tina sagala larangan insya wargi naon sababna katakwaan jadi prioritas urang pikeun meunangkeun katentreman utamina kaberkahan sabab katakwaan adalah sebuah perjalanan ataupun sebuah jembatan pikeun urang ngadeukkeun ka sang anu pamere sagala-galana bahwa katakwaan adalah sebuah perjalanan bikin urang ngarakeutkeun diri kadat anu memang maparin segala rupa dina kahirupan urang balarya urang hirup hayang berkah kaberkahan hayang diturunkeun ka kahirupan kuring tumaros ibu ari kaberkahan dibikeunna usaha ari nu mere berkah teh saha ari nu maparinan berkah teh saha Gusti dulur sadaya maka lamun geus nyaho balarya yakin percaya sadayana bahwa nu mere berkah Allah nu nurunkeun kaberkahan Allah
maka atuh lamun hayang berkah senantiasa urang kudu leuwih deukeut jeung para ka Gusti. Contoh leuleutikan. Sim kuring inget baheula Kang keur di pasantren. Teuing ge jang pernah ngalaman nguleum kasrol, najan ngaji teu pati walagri. Dulur sadaya, sim kuring teh nya najan beungeut kieu ge ari hayang makut jeung batur. Hayang boga pamajikan anu geulis. Dulur tak kalarasan aya layan kuring. Mana Kang Bubun teh? Oh itu nih aya tuh. Urang Ciadeg dekat rumah sakit, mama rumah sakit. Kang Bubun Bunyamin. Eta tong ditempuh ka dieu deui balik dieu tuh. Nempuan batur ka aing cicing da euy ngomongna. Dulur sadaya. Hayang boga pamajikan anu geulis. Aider teh baheula di Kobong, aya santri ajar. Urang Sukabumi. Ngaranna teh Neng Nia. Da eta mah Kang hampir jadi sabiwir hiji santri lalaki unggal poe ngan ngomong ke Neng Nia we hayu. Ceuk si A anyir Neng Nia mau digeulis rancuni. Ceuk meuli edan kuat hera. Ceuk ieu anyir kuat pulen. Eta kuring boga panasaran ceuk aing nu mana ieu Neng Nia hayang nempo panasaran. Kaleresan ari di ditu di pasantren taroskeun ka kakak. Dulur di ditu teh aya hiji warung ngaranna teh warung Basluk ning ajengan. Tah lamun rek ka warung Basluk kudu ngaliwat Kobong awewe. Ceuk uing hayang nempo aing arek api-api we ngaliwat ka warung Basluk. Nu mana ieu Neng Nia teh? Pas ngaliwat ka beneran aya. Ceuk babaturan tuh anjir si Neng Nia teh itu ditinggal teh nyahan lur. Wat iung. Edan ceuk aing ya awewe. Dulur sadahadan ya Allah. Ari beres nempo manehanna teuing kunaon eta hate. Jol daligdug teu pararukuhan. Datang teh ka Kobong waktu peuting hayoh rungsing bari jeung nyari. Disarekeun kalah pusing. Diberang hate kumalayang kunaon ternyata inilah yang dinamakan jatuh cinta. Aing tilu poe mah teu bisa sare lur. Allah karim inget kana beungeut manehanana. Ceuk aing Gusti aing geus kieu kudu kumaha. Dipangpalerkeun teu dekeun leungit. Aduh ceuk aing kira-kira geus kieu aing kudu kumaha. Ngan kira-kira lamun aing boga kawan emang hadekeun moal nya ka aing. Kabeneran di Kobong aya kaca red kana kaca gebeg aing reuas. Geuning aing nage kieu ceuk kitu. Allah karim ngobrol jeung ngobaturan lain ceuk euy kira-kira ceuk maneh Neng Nia bogohan mah ka aing coba baturan ngaca kehe. Mengeuseng derajat paling kaca di babeh. Coba baturan geus tarimakeun teh teu kumaha ngan sakitu kaayaanna cenah teh. Tapi ceuk aing teh ke aing nah teh penasaran boga ka Neng Nia ceuk baturan cobaan suratan. Pan bae surat yang da HP. Meuli kertas di warung Mang Pandi ning Kang Ojang apal teh inget teh wah heula teh jeung mah eta gaweana ge. Meuli kertas nu warna pink nu seungitnya ning harga 500 perak genep lamar eusina. Di tulisan eta serat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Adinda Nia di Pila Penjara Suci. Pila Penjara Suci Kobong modena. Diawali dengan entayan salam dan dilanjutkan dengan pertanyaan apa kabarmu Dinda di sana. Setelah ku melihat wajahmu yang begitu indah dan mempesona, akhirnya ada perasaan yang tak pernah kurasakan selama ini. Maka ku bertanya padamu, apakah sama halnya seperti ada dalam dirimu? Aing mal eleh nu kitu mah teu heula ge. Terus sadaya. Pokona mah tungtung na mah teu pira eta eusir teh uing bogoh ka maneh sakitu. Beres surat dijieun dipintalkeun geus dipintalkeun langsung diasupkeun kana amplop nu aya gambar ecengan teh geuning. Dibikeun make gantar sagala pan ari baheula mah kudu make pelantaratnya gantar, ari gantar sok dikasepeuleun loba kahaya. Pajarkeun teh mah nya cenah motor ge bengsinan mah teh ini galau cek aing teh. Wayahna ari baso we gedep kantong Kang Iban kudu meuli pan geuning. Meuli baso ieu jeung buruhna siap cek kakara ditepikeun surat teh. Beres surat ditepikeun pan sok didagoan di balasan teh. Sapoe eueuh. 2 poe teu datang. 3 poe teu muntruk nikah saminggu teu joal Kang. Cek aing kunaon Neng Nia teu males ieu teh. Bogoheun teh nya ka dewe. Allah pat sakitu dina surat teh pan make NB ning NB non NB teh nambah bangus. 4 kali 4 16 sempat tidak sempat harus. Oh ini ge nyahoan kitu mah teh osok bahan susuratan. Terus rehadan dia. Tapi teu males-males cek aing kunaon ieu. Penasaran hayang ningali cing kira-kira reaksina kumaha lamun pangjeng uing. Nah, pan biasa kan. Masalah cinta bisa ditinggali kalawan ciri.
naon ketika romana ditingali mata kabungakeun yakin ada sebuah harapan yang akan kutunggu. Tapi apabila papanggih kalah merengut yakin pinyirieun kana hate. Leueur sadahadan ya Allah. Api-api deui ka basru ningang ngaliwat aya nu noel nyaan aya di luhur jarama. Ceuk eta babaturan tuh cenah itu si baskom teh kan aing ngaran baskom teh ti baheula. Ceuk babaturan tuh cenah itu si baskom teh ari rete ka uing ari biri gini teh ih. Nya hidung nya badag cenah eta. Majarkeun teh muning pantas hideung badag di kasawahkeun jang nyamut. Ari eta jang naon cenah alamat pilih tolakeun cek aing bicarana. Danya anlur teu diisukeun ningang sore datang balesan. Punten cenah abdi teh acan minat gelo can minat tiga beli domba kadang Allah dari ternyata dulur sadahadan ya Allah walaupun benar yang namanya cinta itu buta ternyata walaupun tak pernah dipukul tapi rasa sakit lebih sakit daripada dipenggal betul ya Allah dulur sadahadan ya Allah geuningan nyerina hati teh karasa da sim kuring dulur sadaya geus waktu kitu ditolak ku ngaran awewe dar neangan kirim kaman menit dukun didatangan beak kidul beak kaler kawetan biakeun teu angeus dulur eta da Allah masahir li teh 50 jeung 100 ribuan unggal peuting teh Kang eta geuning kana hijib Nabi Yusuf teh hayo wal marainu akbar jadi lalap da lain doa nu teu dijabah da banget kieu anger teh daekeun gelo aing Allah kudu gua geus kieu ya dulur sadaya ngan inget wasiat pepatah cek guru lamun sia geus teu boga iteuk utek gunakeun aing iteuk geus beungas berarti tinggal kudu utak nu main kumaha ieu carana dulur hiji waktu kuring keluar ti kobong ari meme pasantren Jelepet pan aya jembatan pas keluar ditingali di jembatan aya bapak-bapak jeung ibu-ibu jiga kabingungan sambeurkeun ku kuring Assalamualaikum Waalaikumsalam bapak bade ka manten manawi cek bapak teh bade ngapesuk murang kali di mana Pak di Sukabumi oh istri Pak meugeut murang kali na istri sana mina neng nia ieu cek aing modal aing ayeuna mah datang ka dieu jam 10 beurang atuh Kang meujeun ngaji teng-tengan cek kuring aduh bapak punten wayah kieu mah kintenan neng nia moal tiasa diwagel kunaon nuju ngaos oh wayah kemarin sana mungkin we tabu 12 lohor alah cenah lami keneh manawi kumaha itu cenah kieu tah daripada ayeuna bapak kabingungan mending anu urang lingis heula di kobong abdi teu sawios jang atuh mangga bawa ka kobong dieukeun di kobong di tempat uduna jarum coklat hampang cicing dulur sadaya der kuring nyarita bapak ibu bidi hoyong leungeut sareng nuang tuang naon leungeut hoyong eut kumaha sor eta urang sepuhna ih wios jang teu ngarepotkeun teu ngarepotkeun mangga jadi aya ka hoyong cenah wios kopi naon upami aya nu cenah wios kopi gudeg mangga ini puing ka warung kantin gudeg ditinyuh samsu dianyuk saprit dicopot dada angeun dijingjing ceuk budak kantin naon nganyuk loba-loba teuing sia teh cicing urusan belakangan cek gitu ya dulur sare bawa ka kabong asongkeun mangga cek bapak ngaleueut cenah ceuk ngarepotkeun wios pada aya jiga pada menang nganyuk ya dari kabongan diandalkeun di bati nganyuk terus ada kayak bulan tenang urusanna dulur sadaya maklum geus capek meureun ibu eta bapana nginum kopi suput kenyot samsu lageday meningeunah katingali teh indungna meureun geus ngesang nginum sprite anu tina kulkas diinum eureule cek aing geus sia tingalikeun ku aing ayeuna waktuna aing beraksi da unggal bulan lur gawe teh kitu aing megatan kolotna kira-kira bakal nganteuran saminggueun di dagoan aing di jembatan kajian unggal poe bolak-balik can datang mah geus datang bawa ka kobong sagaung ngepencetan jiga nu heueuh pada ini mana mencetan batur keur kitu ngaksakeun terus sadaya Allah karim lila neng nia beuki lila beuki dewasa kahayang beda ti biasa der teh meureun nyarita ka kolotna papa naon bageur abdi teh kalarasan rencang di kobong teh tos teu araya ka mana laleungit sanes patos rumah tanggi oh geus karawin ari kitu kumaha manawi mapage tos gaduh widi abdi hoyong diajar rumah tanggi oh hagai neng hayang nikah mah tapi kinten bapak upami abdi kedah nikah kadu kumaha tah lamun maneh hayang rumah tangga bapak teh boga cita-cita tiba heula aya naon bapak kumaha bapak teh hayang boga minantu santri urang Jelempet asli nanti tangga ngaranna Jang Ishak yes cek aing eta budak kadengaran kuring
hah Mang Isak Baskom nu bentelu tong ditinggali awak tingali mah ahlak yes eta budak dititah kawin-kawin kalah lompat ka indungna bebeja ma naon neng abdi ku bapak orang nikah ka Mang Isak ampun maafun parang cek indung ih nyai pugu mah ku Jang Isak mah kabeli hate lamun nyai nikah ka Jang Isak nu amat timbah pikeun nyai hoyong nang kumaha dilakonan wayahna nyai maneh ku daek nikah jeung Jang Isak yes bae wae cek aing sok salak nubat ka mana ieu mah dulur sare ditelepon ku bapana Jang di ngomong aya amang cenah ka dieu mangga tadi isukeun lur harita kana jius tadi nepi teh ka itu ditanya Jang tos hoyong nikah wih pacita-cita eta ti baheula aya awena menawi can ge eueuh cenah kumaha mun nikah jeung budak bapak keresateun teh tong naruskeun sapa irahakanna oh kitu tong dilamikeun siap ger kawin geus tilu anakan mi ka ayeuna dulur sadaya dan ya Allah naon hartina kajeun teuing anakna mungeun tapi lila di deketan manu bogana indung bapana alhamdulillah layar-layar tapi milik bener gitu dulur sadaya kaum muslimin naon hartosna urang cek tadi wargi kaum muslimin kaberkahan hayang diturunkan ku pangeran sedangkan nyaho nu boga berkah Allah nu merekna Allah naon hesena lamun urang hayang diturunan kaberkahan negara urang hayang balatun thayyibatun warabun ghafur yu urang caket anu ngagaduhan saha Gusti maka jalan ketakwaan adalah sebuah perjalanan untuk kita mendekatkan diri kepada Gusti dulur sadaya dan ya Allah kumaha carana deketan Allah laksanakan kahayangna laksanakan naon menjadi parentana sing hidang teu kudu di kita dulur sadaya kuring tanpa dititah kudu jadi pimitoha de pencetan kakapeungan urang teh kitu ka Allah lamun hayang turun berkah ulah sok kumpul di penta berkahna ulah sok dikegeleuweukkeun berkah hayo di penta kumaha carana olo deketan Allahna kumaha lakonan naon nu jadi parentahanana sing hideung sampai dititah ku Gusti kaleuweuh nu agoroan di masjid Gagarawakan hakikat ti pangeran garawa ku adin ngeleuweuna Allahu akbar Allahu akbar tong dingkekeun tong dihesekeun buru-buru paheula-heula ini ngalaksanakeun takorumpu ngalaksanakeun kewajiban ka pangeran insya tapi narajangkeun ditanggeung maka kaleuweuh teh nu adan nu ngopi-ngopi nu molor-molor di ditu imah di ditu di dia kumaha di dia wah insyaallah moal aja di dieu mah moal beda sadaya dan Allah wa iyyakum coba lebih deketan ke urang saha nu ngagaduhan nyata Gusti dulur sadaya dan ya Allah wa iyyakum naon sababna lamun geus deketan lamun geus diparekan Allah insyaallah maka naon anu dipenta tong boroni disuunkeun yakin ku Allah bakal dipaparinkeun insya ngan lamun urang rumasa langsung ka Allah ngadeketan hese lamun urang ka Allah rumasa deket ka Allah mah urang masih kena jauh paja jauh mah maka urang senantiasa kanggo pelantara tawasul ngaranna maka ceuk Allah pun dina Al-Qur'an antawisna tingali dulur sadaya dina surat Al-Maidah manawi teu sabarapat Allah ngandika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun dulur sadaya hadam ya Allah Allah nganjurkeun dina ieu ayat cek Allah hei jalema-jalema nu arariman tarakwa anjeun ka Allah penta naon dipikaya ka Allah wabtaghu ilaihil wasilah kalawan nganggo wasilah naon wasilah didinya di tafsiran salah sawias ieu ayat dina kitab Mafahim Tajibu Antusaha Al-Said Al-Imam Al-Maliki sarmantena laqdul wasilah amun huwa samilun litawassuli bidawatil fadilah kal anbiya wassalihin bi hayatihim wa ba'da mamatihim walitawassuli bil a'malis shalihah naon hartos bahwa surah Al-Imam Said Al-Maliki dina kitab Mafahim lafad wasilah amun sifat umum huwa syamilun ditawassul bidawatil fadilah itu tiasa ngawengku kalawan urang bertawasul ngangge pelantara dat-dat anu unggul kal anbiya'i wassalihin
lir ibarat model para nabi jalmi anu saleh fi hayatihim wa ba'da mamatihim imma marantana masih jumeneng wa imma tos teu araya wabil a'malis sholihat jeung sah tawassul kalawan melantara amal-amal kasayan insya. Jadi lamun urang boga paminta loba kahayang ka Allah sedangkan urang rumasa ka Allah na jauh lain Allah nu ngajauhan tapi urang nu rumasa ka jauh ka Allah maka urang sadaya deketan dat anu jalmi anu dat caket ka dat anu utami nyaeta salah sawiosna dat anu unggul itu para rasul nu paling utami menjadi sayyidul mursalin wa khatamin nabiyyin baginda nabi besar Muhammad. Dulur sadaya pentak urang yu ka Allah mulai marantenan mulia para guru nu araya cek Said Al-Maliki wa sholihin fi hayati wa ba'da mamatihi imma nuju jero menang wa imma tos teu araya yo ka jalmi-jalmi anu saroleh para guru-guru urang sadaya para kiai para ajengan caketan ku urang jadikeun alat tawassul na kahirupan kumaha sungkeun kaberkahan ti marantena doa kanu jadi guru ulah dipenta doa kanu jadi guru ulah disungkeun tapi kumaha carana guru supaya hideung ngaduakeun ka urang balarean terkadang urang mah karek doa teh karek doa nu dipenta can boga doa dihideungkeun ku guru urang balarean teangan teh doa bungkul dipenta tapi doa ka guru teh adalah kumaha carana hideungna guru ngaduakeun ka urang balarean carana diantawisna tingalikeun khidmah takdim nu sajana ka guru-guru urang sadayana insya dulur sadaya hadang ya Allah naon sababna sabab nu ngaran guru insyaallah bakal jadi rontoh pikeun urang leuwih rakat jeung leuwih caket ka Allah dulur sadaya guru langkung inget ka urang balarea nalika doana inget ka urang yakin itu doa nu teu dipenta ti guru urang balarea kumaha carana urang kudu leuwih deukeut jeung meumeuet kana jadi guru urang lain ieu mah jadi santri teh kuat jadi kapohokeun ku guru tara datang-datang acan ka pasantren sok aya alumni nu kitu patuh dulur terkadang kitu petana naon boroning ka inget ku guru geus pohoeun datangna lagi ari maneh saha teh aman Allah karim dulur sadaya hadat ya Allah leuwih caketan leuwih parakan khidmah tadi urang ka guru urang ka para kiai para ajengan naon sababna yo urang rek tawassul ka Allah meuli dat anu unggul jalmi-jalmi saroleh mumpung jarum meneng keneh nalika geus teu aya urang kena timbul kahanyakalan tapi lamun anu tos teu aya para guruna yu urang caketan ku urang Allah melalui jarah kamarantena tawassul ngaranna maka tawassul senantiasa jadikeun kabiasaan kahirupan insya. Naon tawassul teh ngaran tawassul allati yatawassalu biha ila husulil maqasid adalah pelantara nu matak nyampikeun ka hayang urang kana sagala pamaksaran insya dulur sadaya maka urang yu utamina bertawassul midat nu unggul nyaeta Kangjeng Rasul baginda Nabi besar Muhammad sadaya sing laksana cita-cita amin sagala pamaksadan sing dijabah dikabul ku pangeran amin yuk urang tawassul ka Rasul melalui dat anu unggul ucara urang sadayana muji ka mantena kalawan tawassul melalui nadoman syairan kalawan shalawat ka mantena insya ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah baligh maqasidana Allah ya Allah wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah ya Rabb Mustafa Allah ya Allah baligh sidana Allah ya Allah wa ghafir lana ma madha ya wasi'al Allah ya Allah maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allah ya Allah ya Rabb Mustafa Allah ya Allah baligh sidana Allah ya Allah wa ghafir
ما مضى يا واسع الله يا الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم الله يا الله يا رب مصطفى الله يا الله بلغ الله يا الله واغفر ما مضى يا واسع الله يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan urang sadaya pemaksaan singain pangajibah pangabul Allah Subhanahu wa taala. Daerah urang khususna desa Pumiwangi ieu kula Allah sing dijadikeun desa ataupun daerah anu baldatun thayyibatun walaupun ghafur kaberkahan ku Allah sing diturunkeun ka kahirupan baik berkah hirup urang, berkah usaha urang, berkah sagala rupina utamina dina ilmu urang sadayana, murang kali urang ku Allah sing dijadikeun generasi penerus perjuangan para alimin ulama. Mudah-mudahan numala santren sing diarasilkeun ilmuna, ilmu manfaat sing diraih ku sadayana para santriwan santriwatina sing dijadikeun jalmi-jalmi anu tidak mampu ngemban tugas nyandak agama Allah pikeun balarea. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali deui urang sadayana dina ieu sah ngayakeun tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala di negara urang ku Allah diraksa dina segala pancabai jeung cocoba. Mudah-mudahan perlindungan Allah sing selalu diturunkeun dina kahirupan mudah mandar negara Indonesia sing selalu tentram ayem gemah ripah lahu jenawi. Amin ya Allah ya rabbal wargi hadirin kaum muslimin sanes kirang sono rumaos kana kemampuan sareng waktosna dina ieu sah mung sakitu kesa dialap cekap larasna yakin topik pertulungan ti Allah lepatna yakin kemudahan pribados. Mudah-mudahan naon anu disampaikeun sing manfaat diri pribadi utami umuman kangge balarea kalayan dina ieu sah ditutup ku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar khudh ma suba wa da'ma qadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.